Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun ya Rosidah, di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Kabayan Hese Move On. Dina hiji poe Kabayan jeung Iteung pasea gara-gara Kabayan boga kabogoh deui. Nyi Iteung geus boga niatan rek mutuskeun Kabayan. Tapi Kabayan teu rela pisah jeung Nyi Iteung. Kang, Iteung teh nyari hate akang kitu teh. Kang Kabayan teu cukup gaduh Iteung. Pokona Iteung hoyong putus sareng Kang Kabayan titik. Kabayan ceurik bari lilihan. Teu lila geus gantina taun, Iteung boga kabogoh tapi teu awet da masih bogoh ka Kabayan. Kabayan oge mung eleh, Kabayan sarua boga kabogoh tapi teu awet. Da hese move on ti Nyi Iteung. Dina hiji poe Nyi Iteung boga kabogoh anu ngaranna Raden. Eta nu ngaranna Raden teh kacida kasepna ngaleuwihan Kabayan. Tapi da lain jodoh meureun, eta Raden teh ninggalkeun Iteung eueuh pesan nanaon, eueuh kabar nanaon, ngaleos we jiga jurig. Nyi Iteung nyeri hate, Nyi Iteung ceurik handapeun tangkal cau. Teu lila Kabayan nyamperkeun, "Teung jodoh mah da moal ka mana?" "Teung hampura nya akang geus nganyeri Iteung. Iteung akang masih bogoh ka Iteung." "Sami Kang, Iteung oge masih bogoh ka akang." Kang Kabayan sareng Iteung ngahiji deui, sahirup sapaehna. Jadi intina dina dongeng ieu teh, jodoh mah moal ka mana pasti datang deui. Hatur nuhun.